Bismillahirrahmanirrahim. Al-maf'ulu ma'ahu huwa alladhi tuf'alul asya'u kulluha ma'ahu wa bihudurihi wa huwa Allah al-qa'imu ala kulli nafsin bima kasabat ar-raqibu ma'a kulli syai'in wal hadiru ma'a kulli syai'in wa huwa ma'akum aynama kuntum. Qala sallallahu alaihi wasallam anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli wal wali wal waladi. Nyaritakeun mapul ma'ah mun urang carita mapul ma'ah carita jurumiah eta mah carita budak nu gagarag asup ka pondok pesantren supaya ulah salah macana ja'al amiru wal jaisha ulah dibaca ja'al amiru wal jaisi besi dibaca ja'al amiru wal jaisu. Jadi kudu aya aturan ja'al amiru wal jaisa stawal ma'u wal khosobata. Gampang tapi mah cerita mapul mah secara isyarah maknawi. Urang lamun carita zahir mababari mata urang didelekeun ku Gusti Allah cek Gusti Allah aing nyaho kadeule kadeng aing nyaho jasa kadeule sia kicep teh aing nyaho ka kicep sia nu dideleuk ku sia teh makhluk aing mata nangieun aing nu dideleuk ku sia nangieun aing deuleu sia nangieun aing atuh mana nu urangan luhur tah mulai tah rada luhuran ti kamari nu kamari ge poho aing jauh kana denge sia sia ngadenge naon bae aing nyaho sebab ceuli sia teh nu aing nangieun aing ku aing didengekeunana nu kadengena suara-suara makhluk aing. Ayo gerage suara manuk-manuk nang aing suarana ge meunang aing nyuarakeun suara kori-kori nage nangieun aing suarana nangieun aing suara-suara naon bae teh suara makhluk nangieun aing ceuli sia bisa ngadenge nangieun aing ceuli sia nage nangieun aing aju mana nu sia daeuh gerage mana nu sia ambe sia gayahoan ku aing aing nyaho gada ambe sia ngeunah jeung teu ngeunahna seungit jeung teu seungitna nu ku sia diambe aing nyaho resep jeung teu resepna nu ku sia ka ambe aing nyaho sebab irung teh nangieun aing bisa ngambe teh ku aing nu diambeuna ge makhluk aing mana nu sia sok gerak gabe. Nah, mapul mah teh allazi tuf'alul asya'u kulluha sakabeh perkara eta teh ma'ahu bareng jeung allazi teh Allah allati tuf'alul asya'u nu dipigawe seluruh perkara beusi aya nu nyesa sumulkeun ihatohkeun kulluha sakabehna nu nyesa hiji acan ternyata horeng ma'ahu babarengan jeung Gusti Allah bahkan wa bihudurihi kalawan hadirna Allah wa huwa allazi ta Allah al-qaim ala kulli nafsin bima kasabat anu ngatur kana seluruh awak-awakan dengan naon nu kunyana diusaha. Urang nyaho teh urusan tauhid tapi karasa ka jero jantung mah hese. Mantap kuari dikonsentrasikeun. Awak urang tatadina eueuh roh heula dijieun sesuai jeung waktu nu ku Gusti Allah ditimbulkeun ka dunya. Roh diasupkeun mulailah wujud urang
ti eueuh ka aya nu ngaayakeunna Allah. Kuari gurak-gerakna urang salila urang aya di alam mulki, alam nasut. Urang gerak nang ngagerakeun Allah, urang cicing nang ngicikeun Allah dengan kata panjangna Allah te al-muharriku wal musakkin. Nu ngagerakeun jeung nu nyicingkeun dengan kata simpelna al-qaim ala kulli nafsin bima kasabat. Nu ngurusan kana sakabeh awak bima kasabat, kana naon nu diusahakeun ku awak, nu dikasab ku awak. Kicep urang kasab urang ngaranna eta teh aya Allah, dege urang kasab urang ngaranna eta teh aya Allah anu ngurus. Ambe urang eta teh kasab urang ngaranna eta teh aya Allah. Lengkah urang eta teh kasab urang ngaranna eta teh aya Allahan. Diuk urang kasab urang ngaranna eta aya Allahan. Teu kaluar kabeh horenganan mahu bareng jeung Gusti Allah dirinci ku urang. Ari urang nu mantak bisa diuk teh make naon, make tanaga, ai tanaga nu saha? Nu Allah. Ai urang lempang make naon, make tanaga jeung kakuatan, ai tanaga jeung kakuatan nu saha? Nu Allah. Urang bisa maca Quran, ai eta maca Quran make naon, make bibir. Ari eta anu maca ngamacakeunana bisa maca makharijul hurufna make naon, make pikiran, ai pikiran teh nu saha? Nu Allah. Ai akal nu saha? Nu Allah. Urang osok ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Berarti urang teh nyaho sadar bahwa eta teh kapan nu Allah kabeh ge, nu Allah kabeh ai nu urangna nu mana eueuh. Nah, ketika aya nu diaku kurang, ieu teh mata aing sing hade, ieu teh ceuli aing, etalah hijab antara urang jeung Allah. Ketika urang ditanya make tauhid, aya eta mata nu saha? Nu Allah. Kiceupna nang ngagerakeun sa nang ngagerakeun Allah, peureumna nang sa nang ngagerakeun Allah, disehatkeun ku Allah, digeringkeun ku Allah, isuk pageto mungkin bae anu dibutakeun nang Allah, anu dicagerkeun deui ku saha? Ku Allah. Berarti mutlak nu Allah. Kuari teh urang diaku ieu mata aing beuh kuari jadi kos kieu ngaku eta mata aing hijab. Didinyalah antara jauhna urang jeung Gusti Allah. Waduh, kiai ai kitu berarti teu meunang diaku teu meunang. Kumaha mun urang kuari ngomong kieu bae, ieu mata Allah gering. Meunang teu teu kumaha sia bae tah mah. Heulanan. Hese tah. Nek gaji hakikat teh hese. Sebab urang mah di syariat ge can anggeus. Eta mah percis oko santri jeung kiai nu kukula didongengkeun ti heula teh. Aya kiai kadatangan tamu aju neangan jang nyuguhan ka sisi kagigir aya kotok jago dipencit. Gitu kan? Disuguhkeun. Santri nang sapoe dua poe ieu neangan kotok aya nu bebeja dipencit cenah ku kiai. Oh, ku kiai dipencit. Maju bebeja ka kiai pencit kotok abdullah tupan sia geus diurukan ku aing kotok teh eta teh teu meunang dia ku janu Allah. Jadi aing memencit teh mencit atuh boga Allah bae geus ulah kumaha nya kabeh nu Allah sing yakin ka muridna kos kitu sing yakin eta teh nu Allah teu meunang di aku. Benar. Menang dua poe mbeki ai dipencit. Mbeki ai dipencit. Wow, pesta jada jeung santri. Wow, nyate segala rupa. Kiai leungit embe manggening be Garut. Waduh, embe Wana Raja. Geus tulak cangkeng kiai saha? Ieu nu maling embe aing saha? Anu laporan. Saha santri? Wah, panggil santri. Siap mencit embe mama. Ulah sok di aku mama eta teh nu Allah.
ulah teh pan ilmu teh ti mama kabeh ge cenah nu Allah lah pokona mah tadi aku kukulah ke pencit bae kaya aing mah tun Allah ge ulah gede-gede teuing we sadar kiai aing salah ngadidik ka murid itu tuh orang salah ngadidik hakikat tuh beudang dibawa ka syariat waya syariat bae tungtungna pada takos gitu acak-acakan ai keur nyareat tuh sok dibawa ka hakikat atuh murid mah santri can datang ka hakikat ai kiai geus hakikatan atuh sakitu ge deres gan embe henteu anakna dipencit je eta waya syariat didik syariat bae ulah sok totorekatan kalau menggeus naik ka torekat nya ge sadar aing teh keur aya dina si naon kitu ngaranna dina kolom torekat aing teh keur aya di koridor torekat jadi lamun keur syariat di bahasaan torekat atuh mah asup ka jeung kumaha ge ketika nyana geus suluk di torekat kuari ngabahasakeun hakikat atuh memang eukeurna pas sakumaha budak SD kuari dibere pelajaran SD pas kuari naik, kuari SMP diberi pelajaran SMP pas, kuari naik SMA diberi pelajaran SMA aduh pas, kuari mau budak SD di pagahan I love you. Waduh, budak SD atuh balik sekolah geus jarah bahasa Inggris. Good morning say, hey. Budak SD geus nyor good afternoon say. Waduh. Kabletun I love you pan budak SD teh pantes disebut I love you. Ya Allah ya Rabbi eta lawan tak terakur teh kos kitu teh eta SD mah SD bae ini Budi ini kakak Budi ini bapak Budi ini bapak kolot Budi tah eta pas lagi gadege keur hayang seuri ongko ja keur aing mah baheula keur SD ja teu kitu atuh geus bae di bogahan itu naon ngaranna nulis 1 2 3 4 datang ke 10 11 12 beres kali-kali ada hiji kali hiji dua kali dua terus hiji kali hiji terus kali-kali ada hiji dua terus jadi kayak kurang dihafalkeun terus bukuna ge bisa diturunkeun buku kelas 2 ke kelas hiji buku kelas 3 ke kelas 2 kuari mah teu bisa kuari mah jadi campur bisnisna terlalu tinggi geus pohara jasa geus dek dididik pinter kumaha tuh ja pinter ge imah kuari mah pinter-minteran. Nah kembali deui ku urang kuari ulah salah ngadidik waktu urang syariat bae naik di golongan thariqah bae naik ke hakikat bae nu mantak urang ngaji kuari kan kelasna kelas hakikat jadi lamun keur ngaji kelas hakikat didengekeun ku jelema anu memang ieu nyana bersyariat cara urang ngan teu sadar bahwa ieu keur pendidikan hakikat contohna lamun urang dek ibadah ka Gusti Allah kudu boga kayakinan anu penuh ka Gusti Allah lantaran Gusti Allah teh al-qaimala kulli nafsin bima kasabat ulah sok milu-milu urusan Gusti Allah urusan rizki urusan Allah geus urang lamun milu utar atur urusan rizki misalna urang tani misalna urang dagang jelema pang goblok-goblokna jelema nu dek ibadah ka Gusti Allah tapi jangan ngawarung boloon bin tolol bin goblok bin oplok teu percaya ka Gusti Allah jelema dek ibadah ka Gusti Allah tapi jangan jadi pemerintahan eta mah tolol bin goblok bin oplok bin sabados ya jelema dek ibadah ka Gusti Allah tani tolol jelema dek ibadah ka Gusti Allah make jeung aya hurupan harapan toma bolon kunaon memang ibadah ka Gusti Allah ulasan rezeki Allah nu ngatur kuari kadenge tah ku lurah ku camat bawa teh kiai ekstrim amat kadenge kudu ngawarung boga ruko kiai ulah di ajian teh kos kitu mah bolon teh kiai ngablon-blon kan ka kiai nu tani gitu kene kanu ceramah ge blon kieu bae jelema ayeuna mah dek ibadah ka Gusti Allah aju nyaramahan batur puguhnya nage caramahankeun tapi nyaramahan ka batur percis tabakos lilin ayeuna dibeuleum batur kacaangan kan goblok eta jelema nu kos kitu teh tolol eta jelema kos kitu oplok eta jelema pancagian eta mah kiai kos kitu makomna ieu keur makom hakikat balik deui ka makom syariat atuh tenang deui budak
ibadah ka Allah tepan kudu make tanaga tepan kudu dahar atuh teh nganjang dahar sia ngawarung atuh kuli aya hese mah maling ge masalah kabablasan teuing coba kabablas tah jadi kabakom sama makom mantak ieu nu diajina teh naon guari tah eta takos kitu tah ieu teh keun lain makom syariat ieu mah keur makom hakikat kelas tah bangsa kelas Habib Rozak ieu mah watu euy mah bangsa kelas Habib Rozak ieu mah boh anu lamun teu boga rokok marah teh ieu mah aduh ieu mah hakikat mikung tah pokos kitu aduh tah jadi sabakom dia urang keur carita makom syariat syariat keur makom tarekat ieu mah keur makom teh makom hakikat lamun urang nyaritakeun makom hakikat luar biasa Kangjeng Nabi Ibrahim beh hiji Kangjeng Nabi Ibrahim teh geus diasupkeun kana ketepel dek dialungkeun kana seuneu perintahan Raja Namrud kumaha Kangjeng Nabi Ibrahim hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir eta babacana hasbiyallah wa ni'mal wakil hasbiyallah wa ni'mal wakil nyukupan ka kaula Gusti Allah anu puang bagus-bagus da jadi wawakil bagus ya nyagakeun sadaya-daya ka Gusti Allah jol malaikat Jibril Ibrahim maneh teh nek diketepel nek dibalangkeun ka seuneu ala kahajatun ayo cepat boga apa kabutuhan teh dilaporkeun ka Gusti Allah cek Kangjeng Nabi Ibrahim amma ilaika fala butuh ka anjeun mah henteu hiji we ka Gusti Allah adapun ka Gusti Allah teu kudu make anjeun nyingkir maneh Jibril nyingkir ka ditu ulah kadeukeutan aing deh cek balik jadi perharamat awas henteu badak dilaporkeun da kudu dilaporkeun memeh aing dijieun ku Gusti Allah Allah geus nyahoon bahwa aing geus dibeuleup cenah paeh di jero seuneu di dinya ajal aing waduh cek balik Jibril ka karak manggih jelema model kos kieu dek ditupan urang mah atuh kuari kakarak dibaringku saeutik bae ge waduh mana hansip minta tuh lu gurawa ka hansip sebab naon makomna urang makom syariat jadi urang makomna makom syariat perlu syariat hansip ka dieukeun hansip di tangga ada yang ngabangangan naon itu ngaping aing tuh ka hansip we butuh komo ka abri malaikat Jibril ku Kangjeng Nabi Ibrahim geus henteu dipahelu eta ngaranna hakikat tuturkeun ku maneh kos kitu ku sia tah urang makom syariat tadi nuturkeun Kangjeng Nabi Ibrahim coba ge misalna bae urang ayeuna teh dibaringkus lah kumaha Allah bae paeh di dinya sia Kangjeng makom syariat urang tinggali Kangjeng Nabi Musa alaihi salam ketika Kangjeng Nabi Musa berangkat di imah Kangjeng Nabi Shuaib di Yordan kemudian manehanana kamadian eta teh melalui Gunung Tursina nu geus ka ditu mah kabayang Gunung Tursina teh ya Allah nu can ka ditu mah paling ngabayangkeun Gunung Santri di luhur tukang saom geus sakitu dibawa ku Kangjeng Nabi Musa alaihissalam pamajikan teh mangkaning pamajikan teh kereuneuh kemudian tengah peuting poek mongkleng buta rata bintang nanaon sinar bulan teu aya poek teu nyaho jalan Kangjeng Nabi Musa teh ieu deuk ngalanjutkeun perjalanan teu nyaho jalan mesti ka mana ieu teh jalan teh kurang bisa dibayangkeun nu geus ka ditu mah bisa ngabayangkeun wah liweuh teh jalan teh nyai katingali ku Kangjeng Nabi Musa cahaya di Gunung Tursina ketika eta nyambung jeung Kangjeng Nabi Musa kumaha nyambungna kebutuhan Kangjeng Nabi Musa hiji Allah kuari aya tanda ti Gusti Allah sinar nu sinar eta teh teu bisa kadeuleu ku sasahaja lain ku mata kadeuleuna ku golbi ku sirri ku maknawi atuh sanajan babarengan jeung pamajikan teu ngeuleuh babarengan misalnya jeung Haji Habib Rozak atuh beuki poek kual kadeuleuh ieu kadeuleuh aku Kangjeng Nabi Musa hungkul sinar teh luar biasa kumaha drastis spontanitas Kangjeng Nabi Musa saat eta hiji nu dibutuhkeun Allah pamajikan nu sakitu dipake kacintana ditinggalkeun aya harta nu dibawa buntelan ditinggalkeun henteu butuh kana naon kumaha eta cek Kangjeng Nabi Musa inni anastu nar
ya ahli umkusu cicing maneh di dieu ini anastun nar kaulah leuleut cahaya pamajikan geus teu bisa ngomong ku kumaha pan ieu abdi dibabawa teu bisa teu kadeuleu pamajikan teu kadeuleu buntelan teu kadeuleu segala rupa geus teu ngurusana naon golbu teh ngan ka Gusti Allah we hungkul narabas lempang ka mana nuju cahaya. Andai kata didinya teh aya batut moal karasa batu kaliet. Andai kata didinya teh aya orai moal karasa orai dilihat. Andai kata didinya teh aya jurang moal karasa. Lantaran ieu nyambung hakikat gelbu Kanjeng Nabi Musa jeung cahaya nu aya di Gunung Tursina. Hiber Kanjeng Nabi Musa. Ulah dibayangkeun leumpang cara urang kotrek dikira datang. Beuh komo ka Gunung Santri. Bisa turun deui. Bisa turun deui urang dekat sumur 7 bareng yang Haji Pudoli moal datang sebab naon kakak datang ke pertengahan di SMS acara direngkas betung terjadi naon eta berat ka acara berat ka dunia berat ka mangsa makhluk moal datang ka Gusti Allah urang kuari tuturkeun Kanjeng Nabi Musa ketika urang ka Gusti Allah ulah anu bekaka berat tanu mantak ieu dek guguru hakikat hese teh melalui torekat ninggalkeun etana andai kata keur ngawarung eureun sia ngawarungna andai kata manehanna keur tani eureun sia tanina andai kata manehna keur di organisasi kaluar sia ti organisasina andai katanya keur babarengan di satu kelompok kaluar sia di kelompok eta maneh teh keur magahan ngaji di yayasan belum yayasanana sia teh keur jeung santri teh ngawurukan atuh lamun berat ka santri berarti teu berat ka santri mah ninggalkeun Allah tinggalkeun santri pan berat eta kos kitu nu macak guru nama aya bae saha jelemana kuari nu endek belajar norekat saha jelemana cenah aya di itu nu norekat saha kiai mana kiai anu syaratna kumaha norekat lamun geus anggeus cenah kudu maos sapi cabok sama kiai kos itu manya torekat urusana jeung sapi manya torekat urusana jeung cenah make mahar 100 gram mending diabing teh guru torekat kos itu mah bebaskeun habek ka sumur 7 hubunganana torekat mah justru ndek nyingkar-nyingkarkeun nu kos kitu Kangjeng Nabi Musa jeung pamajikan jeung buntelan ketika deka Allah ditinggalkeun kabeh teu berat saeutik kacan sakiber ka ditu urang lamun dek hiber ka Gusti Allah kuari tinggalkeun beusi Habib Rozak boga motor mio tinggalkeun bikeun ka Pudoli bikeun wow cak Habib Rozak daripada tinggalkeun mending nambahan tuh hese eta kos kitu tuh urang mah berat ku eta nah ieu teh lamun urang geus datang ka innallaha ma'ana wa huwa ma'akum ijid kabeh ka dunya urang teh maca sholawat nu kadeuleu Allah maca zikir nu kadeuleu Allah urang salat nu kadeuleu Allah silaturahim nu kadeuleu Allah urang ngariung nu kadeuleu Allah urang ngaji nu kadeuleu Allah sedengkeun Allah pan ka urang teh nitahulah resep dunia hiji bae urang tinggalkeun makhluk cet nyeplos urang ka Khaliq. Nah eta kos kitu teh loba nu bisa lantaran Kangjeng Nabi nurunkeun ilmu ka sahabat ti sahabat terutama Abu Bakar Siddiq jeung Sidina Ali kemudian terus ka Sayyidina Husain terus ka belah dieuna ka Ja'far Shadiq terus ka dieuna ka Hasan Basri terus ka belah dieuna ka para wali-wali sanga bisaeun nya mah molonyon tina dunya set teu berat teu naon anu mantak lamun urang kuari ndek ka Allah kuari merenung setik awak coba atuh jasia teh horengan bareng jeung Allah mun hayang di alam ku Allah ulah resep dunia jasia teh gerak sia gerak Allah cicing sia cicing Allah kicep sia kicep Allah denge sia denge Allah Allah teh babarengan horengan jeung sia ke encan dicaritakeun bareng teh naonna kitu baheula kayak gitu mah cenah babarengan jeung Allah aing teh Allah teh eta pelbeloon deui bae pan tek aja hakikat hese ge kehilanan kitu baheula bisa jadi marikung ya murid deh ku hese lah badak bari hiburan bae mah
dari hiburan lain-lain lain bantrak-bantrak gitu kan supaya kaharti tadi itu ayah Allahan sedangkan Allah teh tapan Allah mah maha sagala-galana bener ku Allah dihayukeun salah ku Allah dihayukeun ya Allah mah pangeran lamun bener bae mah atuh Allah teh lain pangeran lamun salah bae Allah lain pangahayukeun boro-borona naon kafir bae ge ku Allah di rizkian bae di sehatan bae kumaha kahayang urang ye kusi Allah teh pangeran na awak sia teh horeng didelekeun didengekeun ku Gusti Allah jeung dikanyahokeun nah bejana cek Kangjeng Nabi lamun hayang ka Gusti Allah deket tinggalkeunlah bebendu Allah di antarana dunia nah kuari aing deuk nanya ka si awak urang sorangan tah tengah peuting nu dipake ka resep usian naon coba cincin kuari keur usim cincin ye cincin sia resep nah nu dipake ka resep ku sia teh cincin tuku sia kan diteudeun berarti kan nu mantak diteudeun ge sia resep eta le hijab antara sia jeung Allah coba kuari bikeun ka babaturan sia ke di mana hayang cokot deui aduh teu cokot kitu mah ngaranna nitip tamat bikeunan ku sia cincin sia ayo lamun sia bener cinta ka Gusti Allah ulah kahalangan ku cincin naon hartina cincin Gusti Allah mah maha sagala-galana engke di akhirat sia di sorga loh cincin nang di mingguan mah lah sapira nang di mingguan teu puguh ngaranna virus lain teh ngaranna teh kucubung lain sia mangan resep nyai-nyayanana doang ditipu sia ku nyai-nyayan anu lelempangan di jerona pokoka Allah tuh digulak sia teh kapan katipu ku nu lelempangan di jero cincin kok bolon sia bikin ke batur berani henteu urang mikeun cincin tah aing mah deuk Allah teu butuh cincin malah menta pan lainnya eutikan cincin menta cincin siapa gajauhan ka Gusti Allah eta cincin naon deui nu sia dipake ka resep eta teh hijab salian Allah mun sia resep ka salian Allah berarti eta teh hijab antara sia jeung Gusti Allah sakitu bae masih ngaji ka Irak ka Baghdad ka Iran masih ka Turki ka Yaman masih ngaji ka Maroko masih ngaji ka Yordan masih ngaji ka mamana ge guru torekat majak kitu-kitu keneh ti Kangjeng Nabi ka sahabat ka tabiin moal jauh kajeun teh ngaran torekat beda-beda misalnya torekat Tijaniyah torekat Qadiriyah Naqsabandiyah torekat Utsmaniyah Ghazaliyah intina mah ngabersihkeun kahayang nafsu jeung hawa menuju Gusti Allah sok dakur bae kuari naon nu dipake ka resep Gusti nu dipake ka resep motor bikin jual bae-nya meuli nu anyar ieu keur carita ente osok ngomong mana sih guru torekat mana aing hayang jasa norekat ulah najakeun guru lah siana siap henteu ketika guru torekat mere aturan kos kitu endek teh moal ja guru torekat sepanjang masa aya bae law anal mu'min ala kulli tijabalin andai kata seorang mukmin di luhur gunung di puncak gunung laqayyadallahu lahu aliman yuallimu niscaya Allah bakal nurunkeun guruna nu bakal ngawurukan kanyana sesuai jeung kahayangna guru amil diayakeun guru alfiah diayakeun guru mantek diayakeun guru tafsir diayakeun ente endek norekat guruna pasti aya ka jeung gogo mage endek henteu endek siap ente secara tadi muncak guru teh maneh naon pagawean ngawarung eureun ngawarungna lah kiai ulah sok aju kitu jageuna tuh kan sia endek teh lamun endek atuh guruna aya coba ki muslim benda kerep cicing bae di luhur gunung Cermai setahun 2 tahun torojol we kan susah dipidayatullah norojol sorangan mere ilmu lantaran nyaan endekna ai urang endek make ge aya guruna masyaallah teh nyaho ungkug ini mah Habib Rojak ini guru torekat cekeun iya mana mobil yang ada gini nama saya katanya udah di situ jangan cinta dunia biar Habib aja pan belum sama Habib ji ulah sembarangan aya bae guru torekat buat pokoknya kajian orang boro-boro cicing di nurame cicing di luhur gunung endek datang pasti dia guru torekat banyak nama hihiberan tuh
emangnya cara orang kudu dipapageun make mobil asal mobil nu jore embungeun emang gitu ya kaji podoli coba undang ka Serang papageun make losbak daekeun moal moal mantak moal bogaeun maksudna ih sia masuk aju kitu bae tuh ai guru torekat batu dari gitu emang kumaha geus geura ti heula bae ka ditu engke ge datang ka ditu atuh nya mah teu kudu dipapageun neuk naik naon kumaha nyana teh mah urusan nyana lantaran iya dunia di mata ahli torikoh ahli hakikat tugas jadi letih sebab geus dibere ilmu poy ka Mekah salengkah ya atuh komo di dieu ka Banten ya teh setengah lengkah tah tuh setengah napas geus datang ka Banten nah ieu endek apa henteu endek cenah kiai sia boro-boro neuk norekat ngaji mingguan gitu menang ngabesan asa ngabesan bepere tuh kan boro-boro neuk norekat betapa muliana santri ente teu nyaho kana kemuliaan santri heulanan di mana coba kemuliaan santri hebatna lamun ente neuleuh make mata ieu doang sapira santri lah tah kos bebek tah kos kitu mah sapira santri tapi deuleuh make mata ieu percis kos wali perjalanan wali di santri emang kumaha nyana di imah berangkat ke pondok pesantren ninggalkeun kampung halaman ninggalkeun bapa jeung emak ninggalkeun dulur ninggalkeun rekan ninggalkeun berbagai karesep aya di lembur sasalaman abdi malah deuk pesantren we cicing di pondok pesantren melesat dana ti imah ninggalkeun indung bapa kampung halaman tempat kelahiran babaturan rekan ndetolan jeung berbagai kegiatan nu nyana resep tapi nyana deuk ka Allah cicing di pondok pesantren tanya naon nu kumaneh kuari dituju apakah ijazah boro-boronya na kiai da gitu bukan ijazah naon itu Allah awalan dek jadi wali nyantri heula ngementek teu bisa dek jadi wali kudu cicing di universitas moal bisa sekolah segala moal bisa jauh sebabna deuleu Kangjeng Nabi Musa alaihis salam ketika ningali golbuna nar cahaya Gusti Allah pamajikan babawaan harta banda dan lain sebagainya geus teh diinget-inget plak teh inget dana hiji be Allah Masya Allah pohara jasa panata tetakan Kangjeng Nabi Musa lewat sisi Gunung Tursina didinya kan jeung pamajikanana saatnya ho jalan kaler kidul mana tengah peuting anu luar biasa dahaga lantaran keur hamil didieu kan teu nyaho di mana aya cai gersang anu luar biasa aya wahyu ti Gusti Allah cek wahyu seakan-akan aya perintah ketikeun suku kaluhur batu diketikeun tek muncar sai mentak kami kadinya kamari waduh geus nginum cai eta haji podoli nya mandi nya nginum di dinya eta kan urang lamun ngadengar riwayat kitu eta awal perjalanan eta kan wah urangnya hoti Kangjeng Nabi Suhaib datang kadinya nu mantak neangan sejarah na isi cai naon horeng cai eta saat jeung pamajikanana memeh ini anastunaro geus aya di lembah eta di belah ditu geus kadeuleu Gunung Tursina ngan jauh kene diketik cai na teh hiji tah mah lain cai anu diketrok teh lain eta mah cai ngetik suku Kangjeng Nabi Musa alaihissalam tek keluar lantaran dahaga nu luar biasa lempang ti ditu di bumi Kangjeng Nabi Suhaib kadinya didinya nginum cai da kuari kajeun ku herang na luar biasa jengeunah luar biasa kami didinya marandi ajung ngala wudu ai mandi jeung wuduna mangan sakitu popotoanana nu kebal Haji Pendi mah komo datang ka leungit teh HP leungit pohara jasa Masya Allah nah iyalah dengan gitu karena sumber cai menang ngetik suku Kangjeng Nabi sampean Kangjeng Nabi Musa alaihis sama si kene menyatu taba jeung pemajikan masih kene dedehnya dibawa ku Kangjeng Nabi Musa berangkat terus ke arah Yordan ke arah eta naon garang-garang Palestina didinya aya ini Anas Tunaro kakarak eta teh keur meujeunak Karab
keur mejena baik keur mejehna teu puguh ka mana mistina ieu teh jeung jalan ka mana aya dina riweuh aya dina sempit aya dina keur kesulitan. Nah saat etalah Allah mere keyakinan ka Kangjeng Nabi Musa nu mantap tara aya jelema diangkat jadi wali di luhur spring bed, tara aya jelema diangkat jadi solihin di luhur spring bed, tetep bae kudu masyarakat heula. Contoh Kangjeng Nabi Ibrahim, contoh Kangjeng Nabi Musa, katingali cahaya keyakinanana saat baik wal karam. Kangjeng Nabi Ibrahim katingali luhur keyakinan ketika dek dibalangkeun. Kangjeng Nabi Musa alaihissalam kadeuleu keyakinanana deukeut jeung Gusti Allah ketika keur aya dina karam buat baik. Tidinya kakarak timbul keyakinan. Atuh nu mantak lamun kiai asup ka Golkar moal jadi solihin-solihin acan. Ganti bae ngaranna Haji Solihin. Kudu puasa. Kudu keur masakot, hayang nempo keyakinan seseorang. Kudu keur dicarekan ku pamajikan, mantap lamun boga pamajikan tilok daek nyarekan tambah carekan atuh aing. Carekan aing ieu. Lantaran happy bae mah jeung pamajikan kan teu nyaho urang sabarna. Teu nyaho sabarna. Pamajikan hayang anu dicokoteun hayang anu dicokoteun hayang diusapan malah tilok anggeus ban ngusapan ge. Kaburu nyaho-nyahonyana nyaho ieu nu hayang. Ah eta kan moal beres sama kos itu mah. Tapi ketika pemajikan nyarekan anu urang tadarruk ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi abdi hidup aja sebatang kara pamajikan anu sakitu diparende diberehan bae ge horeng galak lah ku abdi lah sabodog deuk dikagusikeun bae tah mulai cak Gusti Allah hadza wali iyalah wali aing sia mah asal geus dicarekan bae ka aing kan jieu teh bogos kitu. Nah, mantak ke cak abah teh mah. Assalamualaikum salam sih ya. Naon ieu kula laporan ieu ka abah naon. Majikan kula ieu galak jasa bagus. Ieu pan bagus ye. Pokona moga pemajikan galak eta geus resep maju. Cak abah teh kos kitu. Di kiai buku di bebeja ge maksudna ganti ulah. Oh, pemajikan galak teh ieu teh majukeun. Maju coba sia kajen kuku mage sebab sia lamun hayang dunia pemajikan cicing bae pan sia engke hees bae. Ai kitu mah pemajikan galak. Pugu teu boga beas, hees bae, ngecedog bae atuh kan itu. Mancari, nya jadi salah kata mancari pan sia gara-gara pemajikan galak pan mencari bener henteu? Oh si ngan kitu ge mencari ge kapaksa. Itu kena ibadah. Urang lamun pemajikan happy bae kan dikekepan bae kurang, tapi lamun nya ngejebris, tual-tual bae. Enggak saya ingin ka Allah bae tahajud urang. Allahu akbar malaikat ge nyahoan no berarti siapa tahajud teh kudu dicarekan pamajikan. Seperti kos gitu secara zahir mah tapi aya rahasia Allah. Tah jelema anu jadi wali keur resep ka pamajikan, resep ka anak, resep ka dunia, resep ka macam-macam moal aya. Nah ieu keur carita narjamahkeun innallaha mana datang ka kumaha pandangan hate urang babarengan urang jeung Gusti Allah lamun masih kahalangan ku babarengan jeung cincin babarengan jeung pakaian babarengan jeung mio Allah kahalangan ku eta masih kene panjang kene wallahu alam bissawab.